Kunaon tuh kehead, siapa meni mukrama keruk itu, sieun parusing. Oh, bukan orang teker parusing can digaji wae. Teu digaji, aya kitu maneh digawe di mana Panglima? Kan selama ini teh saya teh menjadi pengawal si Marabig, tapi pikeun ka ayeuna gajina can cair wae. Oh, kitu aya sugan urang mah eta teh maneh teh lancar digajina euy bayaranna. Lah puguhan orang jadi hoream jadi pengawal si Marabig. Gajina can cair-cair wae ayeuna gen. Yo, tong kitu kehead gitu-gitu ge komandan maneh teh harus patuh kepada komandan maneh teh. Lah teu paduli urang mah ayeuna mereka bangkang ati rendos pokona mah. Asa gagabah pisan teh kehead ngomong, eta teh pantrangan kehead. Kumaha mun komandan maneh ayeuna datang ka dieu? Lah botol teuing pokona mah direndos anak kuda geus parusing ya anak kuda. Ya, hari pusing mah diobat ameh cager. Aduh, geuning ieu mah surana geus asa beda. Cih, nya atuh beda. Pan eta tukangeun maneh aya saha cik tempo geura. Astagfirullahaladzim. Nah, komandan keur naon di dieu? Lah, buku komandan teh yang salam olahraga ya geus ila teu ngasah beureup ya. Oh, aik salam olahraga. Atuh miluan orang komandan. Miluan-miluan, nang teh sia kehead. Ari maneh naon maksud tadi ngomongkeun aing rek direndos? Aduh, di mah rame geura rame euy. Komandan jeung panglimana euy. Ih, betul tuh komandan, eta mah keceplosan. Keceplosan. Hei anak muda, pinjam duit 1.500.000. Eka gaji si Panglima. Cih, nah jadi nginjem ka urang ieu mah Marabik. Eta mah urusan emak jeung si Panglima. Nah, jadi nginjem duit 1.500.000 ka urang. Buru kehead. Aya di kumaha ku aing aya direndos. Mending maksa ieu mah Marabik embung aing mah moal diinjeuman lah. Sia teu nginjeman ka aing geuning. Aduh, mama. Heuh mah ya diinjeuman ku urang. Aing mah teu kurah karuh ieu aing jadi kudu ngagaji si Panglima. Yo mata 1.500.000. Tah kitu. Kan digajian ieu ku urang mun inget. Eta aya bahasa mun inget. Duh, aing mah bakal lila ieu euy. Asik, akhirnya saya digaji. Heeh ya, urang digaji ya. 500, tan 1 juta mah kenjang urang. Kau tuh komandan, bahaya dikeceret gen. Heuh Panglima, maneh kudu leuwih giat engke mah. Ayo balik ayo. Ya siap komandan. Angger eta, nasib. Aing deui anu katempuhana. Naon euy, menta, emang meni haus ya. Menta, belilah. Lah, menta we atuh sasuruput mah. Lah embung ya genang sasurupeuteun deui nya. Heeh ya. Keur teh panas, Ba. Lah, maneh parelit pisan. Mun urang ke boga moal dibarere sia. Urang ge boga minuman segar. Anjir mah mun seger kitu. Ya jelas seger lah. Menta tuh mah sergot ewangnya. Oh iya mah menta sergot ewang ya. Menta, beli dong. Atuh mah menta ieu setik mah haus. Oh iya. Garing ti koro. Tah, geuning karasa. Urang tadi rek menta kamarane beli tadi barere, pada haus. Wah, gara-gara mana dah bieu tuh diberes si emak jadi ngambek. Mak, aya eta teh rasa naon sih? Ini asa seger kacida beda jeung tadi abi. Oh, iya mah. Langka di rasa arben. Asa arben cik ningali mah. Ya. Nuhun. Awas siapa pagi ku aing direndos.